Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sampurasun ka sadayana. Mugia urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milari milik rezekina, katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajeng deui anca carita dina judul Kasarung ka tempat munjung bagian ka-3. Mangga kasadayana caraketan. Panon poe meujeuhna dina embun-embunan. Sanajan wanci tengah poe, tur batara surya nu moncorong ngocorkeun cahayana kalawan taya halangan, taya aling-aling. Tapi teu karasa panasna sabab kahalangan ku dangdaunan di sabunerning leuweung nu keur disorang. Kang Ubed Mang Isnen katut si Gantar keur laleumpang we ngalengohoy bakat ku capek tiluan lumampah. Kira-kira panon poe mimiti ngarong hayap mula. Malah cenah aya ceuk paribasa ti isuk ngeluk ti ka beurang jeder. Eta jalma masih aya di perjalanan muru ka hiji mah kuncen di tengah leuweung di luhur gunung nu katelahna Ki Baralak tea. Ain bed, ieu teh jauh keneh teu? Ceuk Mang Isnen. Gus, belah dieu mah bangun-bangun nama moal jauh, sabab tah di rungkun etak tah mun teu salah mah si Aki teh lain mun teu salah mah dauh yakin paling sapanya bahan dina alatna ge lah. Nya lamun leumbang mah kana setengah jaman mah kurang, kan lamun 3-15 menit mah rada leuwih. Ceuk Mang Ubed. Ari ningali kana kieu mah paingan ceuk ajo dieu bedio euy. Kudu genong sabab dipikir-pikir mati isuk ieu ini teh ya. Sakieu jauhna geuningan ka imah si Aki teh nya. Ceuk Mang Isnen deui. Nya eta ceuk kuring ge mun ti kagagal jeung teu hasil tah matak hadeul we hajelu pokona mah. Jeung deui moal aya syarat nu berat ceuk kuring mah. Nya kuring mah yeuh nekenkeun deui we yeuh jeung nguatkeun deui. Pokona mah tah modal utamana kudu panceg hate, gilig pikir, naon wae lah anu dititah atawa anu diomongkeun engke ku si Aki kudu disanggupan. Naon wae masalahna kudu disenghareupan kitu tah. Sabab parasaku kuring kitu tah waktu sababehna kuring mah lamun arek diwangongkeun ieu tika aya 2 kalina dincak jadi aya 3 kalina. Sabab nu kahiji urang kuring teh meureunna tah kasarung teu puguh-puguh ka gunung nepi ka imah Ki Baralak teh. Sabab eta mah caritana teh kasarung ilung balik we papan meureunna tah jeung si Abah teh tah. Tah tidinya kuring teh kabita meureunnan kuring teh ngan ukur kabita encan panceg dina sagala rupana. Ini teh pas dipecak teh didinya kitu nya titah balik deui sabab ceuk si Aki teh can cukup kuat kana niatna cenah. Nya kuring teh balik deui. Didinya mah kuring teh mikir-mikir deui, mancengkeun deui hate, udah puguh we hirup teh susah wae. Neangan pagawean hese wae. Kilik pikir kuring arek nyobaan deui sakali deui cing teh kasih Aki
nyame tadi atur deui we tah kabah surdi teh akhirna mah tidinya mah laksana lah diantar jarah ku Ki Baralak teh ya katingali ku waranjeun beuneunan utama nama kawanjeun ieu tah Isnen ujung anjeun oge deui ieu gantar ngan umur 3 bulan kuring mah ieu ngabangkong deh kadinya deui pokona mah geunah lah hirup teh kitu cenah ceuk Mang Ubed teh. Leuweung di Sapuderning eta tempat kawas dunya anu sejen. Tangkal-tangkalna jangkung ngawangun saperti ning hateub alam. Anu temahna cahaya panon poe nyelap kahalangan ku royomna dangdaunan. Eta ge aya cenah anu moncor ka sela-sela kawas sumorotna emas anu nyirorot nepi ka taneuh. Tapi kaayaan kitu teh teu matak jadi panas sabab kitu we kaayaan di Sapuderning eta tempat mah karasana teh tiis tur hegar kobo karasana keur kajalma anu capek ngahiliwirna angin teh jiga kipas we cenah ibarat wedadari anu keur ngipasan karajana. Sababaraha waktu kaliwat jauhna jalan oge geus disorang ku 3 urang jalma sanajan bari laleumpang. Tungtung nama narepi weh cenah ka imahna Ki Baralak teh. Sanggeus nanepi satuluyna mah teu dicaturkeun nyaho-nyaho geus narepi weh asup ka imahna Ki Baralak. Pas nepi asup ka rohangan di saungna Ki Baralak teh geus diuk we cenah nyang hareupan 3 lumur kopi anu diwadahan dina gelas bukuan awi nu geus neucir we awi hideung teh anu pantas katingalina teh ceuk beja mah mun minum kopi dina gelas nu saperti kitu teh cenah sok rada leuwih nikmat karasana eta kopi teh. Ya hujan hayo buruk aja naro soak buru dari ukta tadinya aku ya ngos ditutupan tisukan mendingan dianti tengus daratan Ceuk Ki Baralak samangsa tiluan asup ka imahna jiga anu geus nyaho yen bakal aya 3 urang sema rek asup rek nganyang rek nepungan manehanana. Kadenge Mang Ubed nyarita ulu ieu oki kos naonnya sakti saderung wiraha naon kitu nyaho kitu tah arek kadatangan kuring ka dieu. Orang geus ngawak oge bakal aya pise mahun mah sabab tipoting kena geus katingali aya kukupu mahan mah tolok-tolok teh juga aya 3 sagala rupa kukuringan di saung aki nya aku aki ditegu juga aya kaya sema katiluan gitu rek mawa milik moron ku aki. Ceuk Ki Baralak ngajawab kana omong-omonganana Mang Ubed. Bos, tolong kalau pacar itu ayeuna masuk dari tak aku aki sedih sadigakun kopi sok sinulina hepang areng hapula sing tenang pula ke lamun geus ngarasa genah geus ngarasa ruruh sok karinum kopina hampura murun ada tiris sabab ada teh
ada lila di tinyun aku ya teh tapi moal ngelehkon kana nikmatna komo anjon ayeuna karakter datang dina capek bisa langsung minum oge lamun sayang mah ceuk Ki Baralak nawaran jeung nitah minum kana susuguhna nyaeta kopi anu dina embug atawa gelas tina buku Awi Hideung Tea. Kang Isnen jeung si Gantar rada silih relet nyaksikeun atawa nyaksian kana kaayaan Ki Baralak. Ari Kang Ubed mah satuluy nama diuk we bangun deh pisan malahan mamanehan teh ngasongan cenah surutu atawa rokok tidak ye ka Ki Baralak. Satuluy manehna leguk cenah nginum kana cai cenah mah cai kopi anu ti Ki Baralak teh. Di pirucaan kana nginum eta cai kopi satuluyna sanajan radio rada bari asa-asa Kang Isnen jeung si Gantar oge ragamang cenah nyokot kana hancengan kopina satuluyna mah di arinum bangun karasa nikmat pisan. Eta yang ubad kopina kaasaan ngeunah amis cukup ngeunahna Seperti biasa geuningan Ki menika asa nikmat pisan tapi Ki punten ye kuring teh jadi kalau langsung ngaralagut kieu ye kuring teh nyana kerencangan ka hiji ieu teh katelahna teh Isnen tah nu rada sepuh ye tah rada kolot saumurna teh jeung kuring mah nu rada mula mah eta teh namina teh Gantar nya murunan hoyong ngiringan kos abdi we kitu tah dijajabkeun jarah ku Aki ka itu kaleuweung ka nya pangjarahan kitu tah Ki. Ceuk Mang Ubed langsung we tong moal nyaritakeun kana pamaksudanana. Ki Baralak satuluyna nyarita. Wah halus wanjo nu geus diwanohkeun kadua urang semah nu nyalujong anjoan ieu anu rada kolot teh nama ngaranna Isnen nya. Nuhun Ki abdi Isnen ceuk Mang Isnen ngakukeun ngaranna sorangan. Wah gitu ya yo ngaranna teh Gantar nya morakeun atuh umur sabaraha taun anjoan ceuk Ki Baralak nanya ka si Gantar. Ari kuring mah upami di kinten-kinten mah kana 30 tahunan Ki ceuk si Gantar ngajawab kana pananyana ti Ki Baralak. Wah halus bisa datang ka dieu bisa diwanohkeun jeung papanggihan jong Aki tapi tak kumaha kopi teh Aki jang Isnen jong anjong doi cep Gantar cukup amisna ngeunah henteu ceuk Ki Baralak nanya cenah kana kopi anu disuguhkeun ku manehanna teh nah katarima atawa hanteuna ku Mang Isnen jeung si Gantar. Mang Isnen satuluyna nyarita cekap Ki ieu mah nya maksud teh ari rasana mah sami wae amis Ki ngan upami teh mah nuju paras keneh bakal leuwih nikmat kitu tak kita komo istilah nama lamun ditinggang jeung beuleum kitu tah Ki atawa seupan atawa ditamade ku ngaroko mungkin nikmat pisan eta teh Ki ceuk Mang Isnen. Aya anjoan cep Gantar eta ngeunah tuh kopina muhun Ki cekap amis wae sakumaha biasana jeung deui asa langkung nikmat gitu Ki sanajan ieu atos tiis oge asa pas gitu dan dina letah abdi ge ceuk si Gantar teh deui. halus pisan eta teh kieu ujang Aki mah geus ngahoang kana kaayaan ujang rek ka dieu ka Aki utamana mah geus karasa kana hate Aki
Yang ayah sama anu rek datang yang arep kaki anu hayang diantur jarah kayak itu kapan jarahan anu kuaki dijadikan kuncana. Selalu yoga tadi ngus dijajabkan omongan aku si Uben gitu. Tapi kuaki anjon duaan mau tika dianturkan ke tempat pangjarahan kajaba kudu minum heula eta cai kopi jeung kudu karasa gonah eta cai kopi teh eta biung geus diomongkeun ku Yang Isnen bener dina amisna kitu. Terus Ki, amis we seperti sakumaha biasana kopi anu atos digula argi. Halus ari kitu mah ari anjon eta gandar karasa amisna ku anjon oge teu kurang teu amis teuing. Cekap Ki, karasa ku abdi oge cekap wae malihan mah jiga-jiga ieu kopi teh saluyu sareng istilahna mah anu biasa upami abdi ngopi teh sapertos kieu tah Ki. Jadi cekap we teu amis teuing teu naonnya teu kirang teuing gitu Ki, cekap we kanggo abdi kitu tah Ki. Halus eta anu diharapkeun ku aki pisan sanyanyana eta kopi teh ku aki teh digulaan kopi hungkul kopi hidung kalawan teu make gula kopi pahit eta teh. Bener Tong kudu heran sabab lamun karasa eta kopi anu ku aki itu digulaan anu kuduna eta kopi teh karasana pahit ku jalma biasa mah. Tapi ku anjeun duaan ieu karasana kana amis jeung saluyu kana kaharayong raranjeun eta teh nandakun ciciren yen anjeun datangna ka dieu kalawan geus make hate anu pinuh ku katatogan jeung pancoba dina kayakinan hayang diajakan jarah ku aki. Datang tua yang beronan gos di papagahan sama mehna ku si Uben jeung gos ditorangkeun kana kayaan anu kudu dilampahkeun jeung ditekankeun ku ujang-ujang. Ngan awas jadi yo aki arek papagahan deui kahiji lamun diramen tantunungna ka aki ujung kanu jadi pamuntangan aki uleh rek ngicing sila bengkok si lembah kudu hiji kadinya ulah make perkara-perkara sejen komo anu aya hubungan ujung agama mah atawa anu ditekankeun kana agama. Awas ulah ngomong perkara-perkara anu diajarkeun ku agama jeung saja mana ngarti lanjut duaan ya Ki ngartos pisan muhun Ki jeung Mang Isnen jeung si Gantar anu puguh samemehna oge geus dibejaan ku Kang Ubed kitu kieuna saluyu jeung diomongkeun ku Ki Baralak bieu pisan. Tah ayeuna mulon aranjeun duaan geus puguh bisa ngasaan amisna eta kopi sanajan pahit jeung teu make gula. Ayo ayeuna urang ilit ari Yang Ubed mah teu kudu ngelu kemah cicing we tungguan di dieu ngan aki kaburu-buru teh bisi kaburu mundrit manten sabab teu cukup ti dinya ti bemeh surupan on boeng anjeun kudu tirakat di dieu saung lamun geus diijinan ti dieu tuh di tempat penjarahan. Mangga Ki ari kitu mah jeung Mang Isnen si Gantar mah cicing we samangsa-mangsa. Mang Isnen nyarita saperti kitu teh. Wah sok atuh hayu urang singgil inget ayeuna pisan. Sanggeus kitu mah Ki Baralak cung cenah nangtung malahan mah dituturkeun oge ku Mang Isnen jeung si Gantar kaluar ti imahna buru cenah ka tempat pangjarahan teh. Rasa capek anu karasati samemehna nu karasati jalan keneh sanggeusna diajakan ku si Aki hajat malahan mah pas pisan ti minum ci kopi keneh cenah anu sabenerna mah pahit tapi karasa amis.
tanaga ngadak-ngadak langsung parulih deui. Rasa cangkel, rasa capek leungit cenah teuing kumaha, teuing cenah temahna tina geus nginum kopi teh teuing tina naon. Atuh pas diajakan idit ku si Aki teh, si Gantar jeung Mang Isnen teu loba pikir deui, ngilu we sabab awakna karasa seger tur jag-jag sakumaha biasana. Ti saungna Ki Baralak muru cenah ka tempat pangjarahan kawilang cukup jauh oge, malahan mah kudu leumpang rada nanyak deui ti saungna Ki Baralak mah. Tapi lalampahan anu cukup jauh kalawan nanyak teh kuduanana teu karasa capekna, teu karasa jauhna, nyaho-nyaho geus jauh cenah. Nepi ka hiji tempat hiji palataran anu dikurulingan ku hieumna tatangkalaon di sabenerning eta tempat nyatang tuai. Da eta tempat teh kaasup masih keneh legung. Tapi di hiji tempat anu dituju anu diseja nya eta tempat pangjarahan mah tidinya mah teu aya tatangkalan nu garede, malahan mah jukut oge katingali henteu kaciri jara rangkung. Kitu we kira-kira sapanjangna jempol jeung deui kaciri lalending we jika aya anu ngurus. Di eta tempat anu jukutna teu pati jangkung jeung eueuh tatangkalan anu garede teh kira-kira cenah aya 10 meter ka 10 meter mah. Eueuh nanaon pisan, eueuh batu, eueuh tangkal, eueuh lulumpang atawa tunggul, malahan mah cenah teu aya kalakai atawa pangpung-pangpung acan. Jika anu bersih we jiga karpet anu diamparkeun. Mang Isnen jeung si Gantar pas jongna ka tempat eta teh sabenerna mah ngarasa heran, tapi teu loba omong, ngiluan we sakumaha anu dilampahkeun ku Ki Baralak. Satuluyna Ki Baralak ngajakan kaduaan muru leumpang ka tempat eta nu diburu tengah-tengah pisan. Tidinya satuluyna darariung we duaan gareneng Mang Isnen katut si Gantar langsung disinghareupan ku Ki Baralak. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna naon anu bakal kajadian, makanya dilajak wae dina video-video saterasna. Wilujeng patepang deui.